Wilujeng enjing, wilujeng siang atanapi wilujeng wengi kangge sadaya anu merhatoskeun ieu tayangan. Dina danget ayeuna ibu bade ngajelaskeun ngeunaan biografi. Biografi teh naon? Biografi asal kecapna tina kecap bio hartosna hirup, sareng grafi anu hartosna tulisan. Jadi biografi simpel nama tiasa dihartoskeun tulisan anu nyaritakeun kahirupan hiji jalma. Nah, dina bangunan anu lengkepna biografi nyaeta carita atanapi katerangan anu sifatna non fiksi. Jadi walaupun cerita tapi ceritana cerita non fiksi. Non fiksi di dieu hartosna teh tidak mengarang atanapi tidak direka-reka, bukan hayalan ya. Jadi nyaanan ya realita. Cerita non fiksi ngeunaan kehidupan hiji jalma, boh anu hidup keneh, boh anu tos maot. Jadi nyaritakeun hiji jalma, kehidupan hiji jalma, jalmana eta tiasa anu masih keneh jeneng di alam dunia, tiasa anu atos maot. Nah, biografi ditulisna teh ku hiji penulis ya, anu nyaritakeun hiji tokoh anu dianggap ku penulis biografi bisa menginspirasi masyarakat luas gitu ya. Contohna ibu jadi penulis, teras ngaraos reueus atanapi kagum ka hiji tokoh. Contona canak almarhum B.J. Habibie. Tah, ibu anu nulis biografi, tapi biografi anu ditulisna nyaeta biografi B.J. Habibie. Jadi tiasa dihartoskeun biografi teh nyaritakeun batur atanapi nyaritakeun hiji tokoh. Nah, ayeuna kumaha pami misalkan urang hoyong ngadamel biografi tapi biografina teh kahirupan urang nyalira. Nah, tiasa anu kitu disebatna autobiografi ya. Jadi autobiografi teh biografi anu nyaritakeun diri urang sorangan. Teu kawas biografi tadi aya biografi anu nyaana mah biografi ditulisna ku ibu nyaritakeunna batur. Tapi pami misalkan biografina ku ibu ditulis anu dicaritakeunna ku ibu nyalira disebatna autobiografi. Hidup kan sering pengentennya nguping kata auto. Nah, otomatis misalnya teh auto teh nyalira, matis teh mesin. Jadi hartosna simpelna mesin anu tiasa ngoperasikeun ku nyalira. Autodidak, auto nyalira, didak hartosna diajar. Jadi hartosna autodidak teh diajar sorangan, diajar ku nyalira. Nah, kecap auto ieu tiasa dihartoskeun ku sorangan. Ya, jadi nyalira. Nah, kitu oge sareng autobiografi. Autobiografi teh nyaeta auto teh ku nyalira, biografi teh nulis kahirupan hiji jalma. Jadi autobiografi nyarita atanapi carita anu ngalalakonkeun hirup diri sorangan, atanapi biografi anu dikarang ku sorangan, biografi anu ditulis ku sorangan. Ta eta ngeunaan biografi sareng autobiografi. Nah, ayeuna naon wae sih pami urang bade nulis biografi anu kedah ditulis ku urang teh eusina naon wae. Nah, tanapi unsur biografi teh naon wae. Pastina seueur namenengan ge nyaritakeun jalma hirup gitunya, maksudna teh nyaritakeun kahirupan hiji jalma pastina anu dicaritakeunana seueur pisan. Ngan aya sababaraha hal-hal penting anu kedah aya dina biografi, diantarana kahiji ngaran, lalandian, atanapi jujuluknya. Pasti wae pami urang bade nulis biografi, hal pertama anu ku urang ditulis nyaeta saha anu bade dicaritakeunana, ngaranna, lalandiana, jujulukna, jeung hal-hal pribadi anu mangrupa identitas eta jalmi anu ku urang bade ditulis biografina. Salajengna aya kalahiran sareng asal usul kulawargana. Nah, jadi ieu mangrupa latar belakang background kehidupan jalmi eta anu ku urang diceritakeun, tiasa wae termasuk alamat bumi misalna teh sapertos kitu. Anu katilu aya bentuk fisik sareng pasipatanana. Jadi digambarkeun bentuk fisikna teh sapertos kumaha, sifatna oge sapertos kumaha. Anu kaopat pikiran atanapi gagasan ti tokohna. Jadi pastina anu namina didamelkeun biografi eta jalmina anu berpengaruh, anu gaduh jasa tiasa atanapi anu menginspirasi tiasa. Jadi tidak sembarangan jalmi anu dijadikeun biografi teh.
ya. Nah tangtosna pami jalmi anu berpengaruh, jalmi anu sukses, jalmi anu gaduh pengalaman anu hebat, pasti gaduh pikiran atanapi gagasan anjeunna nya terhadap naon wae gitu, gagasan atanapi pikiranana. Nah didinya ku urang kedah diseratkeun atanapi dicantumkeun pikiran anjeunna, gagasan anjeunna tentang sagala hal anu ku anjeunna dikuasai atanapi tentang kehidupan, tentang naon wae anu ka salajengna aya karya jeung hasil gawena. Nah jadi tadinya kan biografi teh menceritakan hidup hiji jalma anu teu sembarangan, pasti anjeunna gaduh karya atanapi gaduh hasil gawe anu gaduh manfaat cek urang mah dina kahirupan masyarakat. Nah kurang dicantumkeun atanapi disebatkeun karya jeung hasil gawena naon wae, termasuk oge tiasa di dia dicantumkeun pendidikanana jeung sajabina. Teras anu katerakhir aya prestasi atanapi pangajen teh penghargaan anu pernah katarima ku tokoh anu ku urang dicaritakeun biografina. Ya ge prestasina naon wae, penghargaanana anu kantos dikengingkeun naon wae. Tah eta unsur-unsur atanapi hal-hal anu kedah aya dina biografi. Pami urang bade nulis biografi hiji jalma, boh batur hiji tokoh atanapi diri urang nalira. Nah pami biografi emang aya manfaatna kitu? Oh pastina seueur manfaat pami urang maca biografi. Nu kahiji diajar jeung ngeunteng kana pengalaman hirup hiji tokoh nya upami urang ayeuna hirup tangtosna cek urang mah butuh inspirasi. Nah tiasa wae inspirasi eta ku urang dikengingkeun tina maca biografi. Ya jadi maca pengalaman batur tokoh anu tos sukses, maca pikiran atanapi gagasan tokoh anu atos nya sukses oge gitu kan. Nah eta tiasa urang tiasa nyanak manfaat atanapi tiasa diajar tina pengalaman hirup anjeun-anjeunna, hirup aranjeunna. Anu kadua bisa maca gagasan atanapi pikiran hiji tokoh nya tadi sapertos tadi. Jadi urang tiasa maca selain tina pengalaman oge tiasa maca gagasanana, pikiranana sapertos kumaha. Anu katilu biografi hiji tokoh bisa dijadikeun dokumen sajarah. Tangtos wae jalmi anu dijadikeun tokoh biografi pastina hiji jalmi anu teu sembarangan, ya jalmi anu berpengaruh kituna tiasa dijantenkeun dokumen sajarah. Anu kaopat maham hiji kajadian tina sawangan anu beda-beda. Jadi urang tiasa memahami hiji hal teu ngasaukur tina hiji sudut pandang. Misalkan ieu aya hiji masalah atanapi hiji kejadian, nah urang tiasa ningali kejadian eta tidak hanya tina hiji pandangan saha gitu, tapi pami urang maca biografi banyak tokoh, urang tiasa memahami pikiran atanapi pandanganana tina berbagai macam sudut gitu ya. Jadi urang langkung bijaksana pami urang ningali segala sesuatuna tina berbagai sudut pandang. Ta eta manfaat biografi. Sakitu wae kanggo pedaran biografi ayeuna. Ya hatur nuhun kanu atos merhatoskeun. Wilujeng siang, wilujeng encing, atanapi wilujeng wengi.